Bu. Mau lauk nane tak? Iya lauk nah ngaranna lauk bandeng Jeung naon deh? atuh Al- jambu. Alain amanahna tadi naon tadi? Aya. Hah? Aju jeung kamina mana? Eta jelmana ka Pacitan. Oh. Model. Gede amat bandengnya. Bandeng. Iya bandengnya. Atuh positif bandeng lautnya lain bandeng darat ieu nya. Oh eta bos bandeng laut eta. Bandeng laut nu kieu eta lamun bandeng budidaya. Heeh. Boleh di Karangatu di ditu. Oh. Lain ieu rada pendek. Kayak buka bersama gitu. Kayak bukber. Aya bupati. Bupati naon? Bupati Pandeglang penting ieu bukber ya. Di mana? Taraweh keliling yakin. Di mana? Di urang di dia duka di sumur tempatna duka di urang keliling deui. Aja maksudnya Bandung hubungan jeung bupati naon? Atuh lain emang ngomong bukber ieu. Oh iya, atuh sugan teh mah eta maksudna Bandung ieu jeung bukberna bupati teu lain. Atuh bupati bagengsi kan lauk sedek ieu mah gawe naon? Tulang doangnya. Tulang doang ieu pan aya tulangan ieu. Menang di mana eta lauk? Ieu aya tulangan di tapi hargana pan ieu 35.000 ieu harga mah. Sakumaha? Sakilo yaena 2 kilo ya. Ieu menang meuli tak kumaha kitu. Iya atuh geus kitu teh pan bulan puasa mah cenah ge barokah. Oh. Kan gitu kana babaturan. Kanu bandos, gara we cenah kai eueuh duit mah bawa bae. Oh. Barokah bulan puasa mah beda. Lain deui. Sawal Kan ditagih. jelas sawal pasti ditagih. Positif. Pulang aja jeksi, karena mantri awak di mencret kemari. Di jeksi awak. Heeh. Bubuhan meureun kana kula nagih nagati, Heeh. emang ngecedor ini. Dangdeur bae. Oh. Ngajeksi ado pucuk dangdeur. Oh gitu. Ih. Atuh enak ieu. Nagih meureun kagok. Hari kus Hah. hari ieu nan ngaranna ai sodakoh teh enak jeung pucuk dangdeur. Atuh enak. Lamun mitra ku cawe enak. Ento. Mitra ku cau mengacoba. Ya misalnya harga cau sakean gitu lah. Oh. Bisa. Jual atau bisa dijual Bisa. cauna. Jual lah, jauh dah. Jadi iya beda lauk bandeng kota jeung bandeng laut ya ati alam biasanya ya. Alamnya asli tuh Lain ya. asli lain meunang budidaya. Oh. Beda. Ai budidaya mah pan laukna ge bau leutak. Iya mah seungit. Seungit ya mah. Tetap beda bisik ieu urang kota ieu nu kieu ngaranna lauk bandeng. Karoy. Ari eta kampung kan diurang ieu kan aya kampung Bugisnya. Atuh aya. Heuh kumaha kitu riwayatna teh coba ujug-ujug aya di dieu lah. Jaba heula cenah cekaruy pamarayan be pamarayan. Heula orang Bugis tah heula orang pamarayan ka dieu. Atuh urang pamarayan. Oh, aju kumaha orang Bugis coba riwayatna coba. Urang Bugis mah kadieuna tahun 65. Oh, anyar keneh nya. Anyar keneh pok positif. Oh. Haji Paku mimiti datang ka dieu. Oh. Haji Paku datang ka Cipanon eta Haji Pakunya. Kebon di mana eta leuweung anu angker, Heeh. anu rawan. Ku Haji Paku ditindakna baheula. Oh. Tidinya mainna itu pindah deui ka Katapang. Oh, bala mah aya legon di Katapang ya enak ayaran. Eta digarap ku Haji Paku eueuh angker dinyata. Oh. Juri matak ke Haji Paku mah atuh teu eten kana juri. Teu sieun. Ngomong jurig-jurigan kitu mah ditindak bae kumaha nama. Heeh. Buat baheula ieu. Tidinya manehna pindah deui Haji Paku. Heeh. Ka ditu lah. Ka Cibanua. Di Binua datanglah balad-baladna ti ditu anu ka dieu. Heeh. Milu usaha di dieu. Heeh. Datang ka dieu ai budak pendatang. Urang Bugis mah nya nuturkeun Haji Paku jeung Ibu Becek ka dieu na ge baheula. Ibu beceknya. Ibu Becek. Oh. Datang ka dieu lata ka Cibinua manehanana atuh nyeun eta pan leuweung eta dinya ulah apa tegal harasas nu ki Arba Cibanua eta. Adra nu ki Adra dinya lah Atuh. leuweung eta tegal monyetna naon ku Haji Paku di imahan ya balik ti Katapang jadi dieu nya Heeh. bogalah anakna ondeng jadi dia aya pan mitohanna si Iman. Oh, eta riwayat pertama itu berarti nya. Pertama
Ari hubungan jeung anu penyelam bajo teh, perang bajo teh. Berarti itu jauh utama. Oh lain deui eta mah. Lain Bugis eta mah Lain lain. bajo utama kan. Bajo eta mah nya. Itu. Berarti anyar. rombongan Haji Pakuma emang usahana geus kieu ti awal, ti baheula. Itulahnya tahan banting Haji Paku mawa anak ka dieu, mawa pamajikan ka dieu. Kan jelas mah nama ngepang bae sih tong make celana panjang. Oh. Jadi sholat bae main ibadah bae. Gitu. Datang ka dieu manehanana datang anu ti ditunya. Ka dieu ngadege Anu ti Bugis. Ai Bugis mah asal di Cirebon da mana? Iti heuh Brebes. Cirebon. Brebes. Aya ti Parepare. Oh, Pare-pare. Nya, aya Boga ti- baturan Pare-pare aya ti eta. Bunaken, Di mana Bunaken? Di Palu. Atuh di Bugis, kampung Bugis. Oh, aya nya. Aya. Palu di Sulawesi. Ulah Oh. ngomong Jawa Cirebon, Jawa amat ya. Oh nya. Aya ge di Palu-Palu. Palu. Di Palunya. Oh, Aya Bunaken. di Bunaken. China ge luar biasa dan makanan ge heran. Aya oge anu ti Bajo ge aya deui gitu. Oh, baju anu sarua jeung di dieu. Aya bisa gitu. Oh, anu keur dihandeuleuh mah eta harita bajo eta. Jadi tahan banding baheula mah bagang kambang. Lain Labuan Bajo teh naon? Labuan Bajo bisa. Bugis Hmm. ieu ngaranna di Sulawesi ngaranna. Sulawesi, Lembur Bugis eta Sulawesi. Ai baheula ka bagang siga kieu baheula. Henteu bang tancep darareukeut bagangna ge tadi dinya teh bagang anangku, bagang panise, bagang bagaeu tadi nya. Bagang kumaha? Panise, bagaeu, ambo mase di dieu bagangna baheula. Oh, ngaran-ngaranna. Ya cotang, ambotang di dieu. Ngaranna eta. Oh, nyawan karunya. Gitu, arana gitu. Dari se Maksudna bagangna eta aya aranan. henteu boga ngaranna dari se ambo mase gitu. Oh, suwen teh mah bahasa bagang ngaran bagangna. Bagana mah bagang tancep. Heeh. Termasuk harita keur zaman pamuda eta karuy eta pernah ilu ngabagang. Lu bagang Eta pas tancep eta posisina. bagang tancep. Jadi teu baheula mah teu aya bagang kambang. Sampai tadi gitu. Tadi dinya bangkit Bugis. Urang Sunda ngabujang karena Bugis kabeh. Karena pendatang. Beda kan. Jadi dia mah pan jarang jalan mah pan jadi haji. Urang Bugis mah pan jerih payah aja tangga dia. Ayo budak di dia mah atuh jadi panonton. Hayang ngeunah bae. Ayo Bugis pan lingkit. Tapi kan emak eta ti Pamarayan cenah geus boga kapal harita. Kapal Oh, paraho. kolek aya ge. Kapal tadi tunda lagi di dia ge. Oh, kolek eta mesinan eueuh nya. Wah layar. Eta paling ngirim kopra. Kopra kolek. Oh. Ieu naon ngaranna? Eta mah jeung transportasi doang berarti lain jeung nyiaran lauk. Atuh mun teh mah jang peranti mawa kopra. Ari di dieu mah di Bugis fokus nelayan mah. Bugis eta. Beta mah gitu tani lauk. Tani pare, tani lauk, tani nelayan. Nah, karuy ari model Legon Pakis, Cikaung, Paniis, Cimenteng. Eta riwayatna kumaha eta? Eta maksudna apakah sarua ti Pamarayan, ti Cikande atau tima atau anyar datang atau kumaha? Apa nuturkeun ti bayah jeung uyut pelen teh? Atau ti bayah? Atuh lain ti bayah tama, atuh jelema oplosan ti mana-mana ge datang ya ti gunung di Pasiranji. Anu ti Pendangan di mana-mana sih aya ka dieu oplosan. Ti Legon Pakis mah. Mah. Aya ti Pamarayan ge aya gitu. Aya ti Serang aya. Jawa aya di dieu. Oplosan. Eta riwayatna. Ini riwayat henteu make khusus budak itu pindah ka dinya henteu sih. Oh, ari Cigoronok mah kusabab meureun baheula ke desa Pangkolotna nya. Kolot di sana baheula. Nya desa Pangkolot eta Cigoronok eta dibandingkeun desa-desa nu lainnya. Atuh Pangkolotan desa eta kan aya di Cigorondong sih. Oh. Di sumur eta. Oh. Dua geus kitu pecah dua di Kertamukti. Oh. Dua. Nah, ayo. Dinya pecah deui. Sampai Tunggal Jaya, sampai Ujung Jaya, Taman Jaya gitu. Oh. Jadi Ujung Jaya ge atuh anyar keneh berarti nya. Kene ka Cigorondong kene. Atuh termasuk
ke Palemburan nih gitu, Palemburan gede eta tuh. Iya. Sama Medong Cigorondong mah jauhnya. Tahu. Ramean belah dia. Rame atuh ayana ge. Kan mimitina aya Carik Madisa Surah Salinggi waktu di Nyama. Oh. Di Cigorondong ayana. Carik Madisa eta Surah Salinggi. Surah Salinggi. Carik Madisa. Dinya. Coba-coba eta riwayat jaro-jaro karoy. Coba jaro mimiti kan pangkolotan yo. Pangkolotan jaronya. Di Cigorondong pan. Carik Madisa jeung Surah Salinggi. Terus Deui eta si jaro karena jaro Jurta. Tahun berapa kira-kira itu? Kurang apal kalau tahu namanya. Kula dicaritakeun kan. Jadinya lumpat deui karena jaro Salikun. Oh, can panggih kami itu jauh gitu nya. Jauh, Jaro Salikun eta bapana urah pulung. Oh, gohonya. Apa urah pulung Jaro Salikun mah? Jaro Salinggi heula meureun. Engke heulana anak turun karena Jaro Panji. Salinggi, Rura Salinggi. Keur Salinggi. Panggulana Salinggi malah. Heulana Salinggi. Coba ulang awas aya mantan Jaro ieu masalah di dia ya, geura. Mimiti Jaro urah Salinggi. Mimiti. Bisa. Pas lumpat deui karena Jaro Jurta. Lumpat deui karena Jaro Juhri. Ta bapana Bakol Suwanda. Lumpat deui karena Jaro kananan ngaranna urah pulung tadi. Salingga. Lain. Jaro. Salikun. Lumpat deui karena Jaro aya hiji deui tah Bapak Mitoha Ustaz Indra. Saya tangarana. Sarik. Oh. Gitu. Karena Jaro Panji 2 kali periode ulah gabah. Bolak-balik eta. Eta Jaro Panji kan saya cenah aya merusapnya eta mah saya Jaro Panji. Saya Jaro Panji. 80-an ya temennya. Panji. Didinya geus Jaro Panji teh ya. Datanglah dipecah ku Kertamukti. Rahmat Sukri. Rahmat Sukri. Rahmat Sukri eta. Didinya dipecah deui Suni di ditu mimiti Cikawung. Jaro. Ujung Jaya aya eta. Jaya. Oh. Eta ta si Taman Jaya can aya nya? Taman Jaya mah aya urah iyat. Enggak sekaligus eta bareng gitu. Ya, sekaligus. Urah iyat. Ai baheula eta Jaro tadi dipilih karoy. Atuh dipilih sarua bae. Ngan baheula mah nyere. Bumbung. Karoy ilumiri maksud nyorang. Nyora, yang milih. Ke zaman urang geus milih mah waktu zaman Rurah Halim jeung Canggel eta teuneun lah maksudna rauk lah. Canggel, teuneun ka ditu. Lain mesti canggel pindahkeun lauk tadi. Di beuleum henteu. Ulah mah ieu nagenan panguluna sampai ka dieu lah. Pangulu samanan doang Jaro mah jauh. Oh, pangulu eta. Pangulu samana, Jawara pangulu lagi Cipini. Sasumur teh hiji doang. Ka dieu. Pangulu. Oh iya. I2 jeung pangulu Yahya leunan. Nya. Yahya jeung pangulu samana. Jeung pangulu Minan Cikawung. Segitu pengulu. Jeung di dia aya pengulu Sado, geus belah dia. Sanyarnya. Pengulu Sado. Madak berkembangnya masyarakat eta beureun teu sakumasih masyarakat teu loba. Lalu tikna ge. Beberapa gitu loh mie tahun 80 jeung datangna ge. Mie. Oh, mie eta. Baheula mah. Kenaon baheula mah? Atuh kitu bae barang daharna dangeur beb mantang beh. Beneran pucuk lampeni bae nya. Lampeni barang daharna ge. Mie mah anyar kan 80 nya. Isuk-isuk eta kula nek sakola tuh. Atau bakatul, Lin bakatul lain kejo. Dihijikeun jeung delan kawong-wong ngaranna ge. Hah? Delan kawong nya ulah. Jalan kawong eta di pantai ku digepeng-gepeng dideangkeun ka seuneu, diketrukan digeger teh disameh teh. Jeung delan daharna ge. Ngeunah eta nya. Ih, daharna jeung delan meunang ngeprek-ngeprek itu gepeng teh eta. Dideangkeun ku indung kana seuneu. Dibulak-balik berdihidan teh ku indung. Agar nek mama
Karena piring diketrukan ya tadi akan. Nanti disambal, jalan Kawong-wong ngarana. Kawong-wong. Jalan. Gitunya. Jadi keanehan-keanehan urang eta baheula gitunya. Matak awak ulama atuh akan dan Kawong-wong iya. Kuatnya. Gitu umur kula budak gitu. Aja. Umur kula geus 65. Leuwihnya. Saya bonusnya. Ukuran. Oh. Geus leuwih ti aturan. Geus bonus. Bonus kumaha ya Bang geus liwat bebas aturan. Gitu. Tapi awak teu muriang, Pak. Sehat. Ente nyeri ping-ping. Pan baheula teu ngomong naon ieu, lam nyeri teh tempokan eta penyakit tiis jang. Oh. Penyakit tiis cenah eta cenah. Nyeri ieu gitu nya lemper penyakit tiis eta leungeun. Tapi eta ngarokok ti baheula saya rokok. Atuh aya. Di zaman baheula karuy keur rokokan ngora. Iya. Rokok naon? Kotak ajaib. Cokro, Cokro. Oh. Aya kotak ajaib Cokro, Rokok Kosmos. Kosmos gentong. Oh. Kompor. Lain rokokna lain make ieu kaung teh daun kaung lain. Atuh jojong eta lolobana mah. Bako. Tapi di warungnya geus aya nya. Atuh positif tah mangsa ya. Bako kabeh waktu dinya mah. Anu kabeli gudang garam beureum ngan camat. Baheula eta. Guys. Oh, bener. Camat gudang garam beureum. Onggok kana eta. Gagak. Eta isuk-isuk kula cek indung eueuna naon deui cenah urang. Kita jeung uyah. Kalau belum delan ibu, dibulak-balik benang agak gepeng-gepeng tehnya di hidan koneng geuning tutup. Maraban anak nek sakola. Eta di dahar col, eta di ketruk di semplek. Sup. Oh nya. Sedih. Mantak jalma sedih mah beda gitulah. Kuatan ya. Kuatan, Oh yang bener. sedih, Eta lauk geus dipindah-pindah tadi teundeun eta lauk. Oh benernya. Oh, lah kita tayungan. Moal. Sedih baheula na. Sedih ieu. Oh bener. Batak cekolot ge dalam hayang menang peurah dia kudu peurih. Oh. Peurih dong retana. Bari urang Atau na. retana pan beduk umak itu. Ngumpi do retana. Tilok aya baturan. Dong batu bakarang ngakadung teu. Ayo tilok aya baturan nya. Itu nyeuleuh da kaluhur deh kada mata poe manehna. Heeh. Eta retana laun mancong ka jalema he loba nu paeh. Oh. Orena menterek lumpat tapi ore bedul laun panggih jalema. Gede banget. Dong bayawak bae. Tapi ore tanah atuh kaleuyeun beleumpang. Heeh. Nanti cirikeun jalema anu ngaleuyeur eta nya ulah dianggap Sepele. apele. Bagus. Dong orang. Heeh. Lamun mancong eta ulah kabeh jalema ngaleuyeur nya. Gitu. Jadi hilang ingatan ulah gabar mesti ngadek bae meh na. Urusan. Beda jalma baheula teh mah deururah lah jalma baheula. Itu ngomong-ngomong cenah asam urat, asam lambung. Eta lamun nyeri beuteung baheul mah lin beuteung anu diurut kana suku banguakan. Iya. Dipencet diorak. Ai kieu ada nyeri beuteung beuteung nu dihembat. Eta pantes dicarekan ku bidan. Hancuri pangsi beuteung pan, tutung. Pencet aja. Baheula mah panji jero panji di dieu ye. Juta. Guak ditekan eta. Meureun teh nyaho pindah nyerina meureun. Nya gue nya. Ai beuteung cager. Ai suku nyeri. Ieu meureun pindah doang nama eta. Bawang adi diuger ditekan lobaan. Eta nya. Ai nyeri beuteung gugulingan. Henteu ngomong-ngomong bakal rumah sakit, tangan ti Panji jam 2. Tangan urang Panji jam 2 diurut, ditis. Henteu dibawa abrek ya. Ieu mah dibawa pan ka ditu ka sumur ka bidan. Sakabari jalan teh ka gojlok modal. Kita baheula jalan goreng ya. Goreng bagus. Jadi ti nyaho mah meureun eta nya pindah meureun urut nyeri beuteung nyeri, pindah kana supun nyerina. Jet diurut eta cager. Gorak-orak ring dipencet meureun nya. Tapi ka harti oge eta. Harti oge jadi pindah doang. Hari orak-orak teh mah gitu mencetnya. Pindah doang mah.
Karoy, emak eta mana wae baheula pernah teu nyarita bahwa di ujung kulon ieu bakal rame cenah engke heula ge cara geus pertanyaan engke heula. Maksudna bakal rame terus ieu engke jadi provinsi teh jadi kabupaten gitu jadi tempat jelema ulin atau engke mah cenah toko cenah warung-warung bisa kayak lelempangan cenah tuh kumaha caritana coba. Eta kieu tah di logon ieu di Tancang Pari ya. Tancang Pari eta bahasana Jawa. Tancangna Tancang Pari. Horeng mah ieu si tancang eta Tancang Pare. Tempat barang gaib di dieu eta. Makhluk gaib di dieu eta. Boga leuit boga nanaon makhluk gaib cenah ceuk obrolan. Ngan kula mah teu melajari kana makhluk gaib. Ya, tapi jelas aya si makhluk gaib mah tapi teu dipelajari makhluk gaib kula mah. Gitu. Ngan cekolot gitu Tancang Pari eta di dinya Tancang Pare. Jadi dia. Jaga mah ruy keur ngalah suluh tadi dinya tah. Heeh. Malah tancang belahan suluh. Jaga mah di dieu bakal dieusi ku jelema putih. Putih ngomongna ge. Heeh. Ngan lamun dia jaga cenah pas dia ikut jeung jelema putih cenah. Cek mak lamun dia panjang umur dia pasti ikut jeung pemak sampai dia menyicipi dia kana pamerena ge. Cek mah. Eta di logon di Tancang Pari ieu. Ieu Tancang Pari kesebutna. Logon guru mah belah dieu awas. Tancang Pari. Anu disebut tancang paling ngalasan jambu teh baheula eta kalora nu kerja di Tambak. Eta logon sana tah mah. Aya Tancang Pari, aya logon sana. Aya logon sana basisirna, aya logon Tancang Pari. Ya. Oh. Nya cek emak Nawawi bakal dieusi ku jelema putih cenah ruy. Heeh. Gitu. Meunang. Agar abah. Itu eta caritana. Oh. Barang geus engke mah cenah. Jakarta kadeuleu di dieu. Oh gitu ceuk mah eta. Uburit. Bakal kadeuleu jeung ngomong jeung di Jakarta ge urang ngomong. Eta baheula eta ngomongnya. Urang ngomong. Dinyalah deui. Heeh. Ngan tas di dinya engke geus rame dia geus ngahiji jelema putih cenah ruy. Gitu. Bakal dia ngahiji. Bakal kalakonan dalam dia panjang umur. Bener. Kulang ngahiji jelema putih jeung Cina jeung paling dihipan ieu ye. Di Boga tambak. Tahun di dia digawekeun. Tambak. Ditambah. Ngaranna Pak Win. Di Cina. Heeh, tah hiji karasa kukula. Gitu. Kedua atuh eta cacahan jeung urang itunya. Orang Jakarta. Tah. Oh, bisa neuleuh Jakarta. Ke Jakarta eta geus ka alaman gitu. Jadi barang kemah hakaneun di leuweung teu ngeunah ruy dieu. Bae ngeunah cenah kan. Oh. Nya model eta lanyahan nu kariju. Oh, jambu ku silok anu ngalasan tilok kuari mah. Bahan atuh di mana aja buat bogem kuari tilok. Tilok anu ngalasan. Menterim dong kamari ngalahin ngalahin karena bogem terim. Aya meureun teh saurang mah. Saurang mah nya. Kan. Oh, ulang udah kali ti kelarnya. Bogem dinya be aku ieu ya. Suara. Tah Make gula tadi gecrotnya. Gula make. Oh. Gitu. Beduh. Kitu eta. Oh. Teh macan anu kitu mal beuki ya. Pindah juari ka dari lain. Tahun 80 MI mah. Matak eta emak itu jadi cerita mah eta kalakonan kula. Ngan engke cenah bakal aya hujan seuneu ngan sakitu doang. Ieu cenah kalakon hujan seuneu mah kula. Ai. Ceuk saha? Ceuk mah. Matak di pipir cenah dia kudu melak kepok cenah ruy. Bakal aya hujan seuneu. Hujan seuneu. Naon boa eta. Oh. Hujan seuneu. Bakal aya hujan seuneu. Ceuk emak eta. Dirawat. Atuh eta meureun Gunung Merapi pan geus eta hujan seuneu. Lain we eta lain. Hujan seuneu. Di ujung kulon maksudna eta. Urang di dieu bang, aya hujan seuneu. Are Hujan ngalakonan taman. Oh. Pulang balik di Gati tapi. Nya hari-hari teh gua. Orang teh nyampakan teh teu. Silok ka ieu. Doangna meureun teh nya sekitar tahun 3000. Hujan seuneu. Oh, Gunung Galunggung mah haseup ieu pan lebunya eta mah nya. Nyar keneh kula ge. Eta mah. Galunggung mah. Di Gunung Krakatau Jakamari Jawa belebuannya eta mah tsunami-nya. Ngeun ieu mah seuneu. Seuneu. Eusinan si eusina gitu gambaranna gitu. Karena seuneu hujan. Ngeun eusina diburi mah cau kepok.
kudu rek melak cukupok di pipir-pipir gara-gara dirawat. Coba mah maksudna eta kira-kira. Cek abade kurang ya kan. Sampai ka poe deui. Oh. Itu Can kabade we nya. kan. Mantap kehidupan dia cenah urang anu duan tu kabade kukula ya. Ngan emang ngomongna kieu lamun dia hayang hirup endah saya benernya dia mah teu boga. Siar cenah kampung anu bagali tepak soang di awang-awang kan eta dong lamun. Telok aya beja bantuak tepak soang di awang-awang mah. Kampung anu bagali teh can neuleuk ulah. Aduh, balaya barangnya. Eta doang nu pikiraneun. Oh, Siar cenah kampung nu bagali tepak soang di awang-awang. Atuh aya ge dina teh aneh tepak soang mah. Atau kangkung banawo galihan ya. Iya. Galih mah seberang. Seberang ni Nu aya galihan mah nya. baru Aduh, kampung nu bagali tepak soang di awang-awang. jeung hujan seuneu nu can kajawab eta. Oh. Naon boa eta kampung nu. Tapi amanahna mah eta emah eta kana karoe titah jadi jelema bener nya. kita jajar mah bener. Kumaha coba jadi jelema. Gara-gara nama kula Heeh. cek emak geus dia jam 5 batur bae meninggal dia katu pesantren. Oh. Tumpang kanu kakak. Heeh. Cacaringin ka ditu jam nek pesantren dia datang ka ditu pan. Kereng ngawuruk jelema eta pan budak leutik mah. Di kerengan eta pundung. Pundung. Gitu. Yang teu beunang budak leutik mah di kerengan digebung pan. Karena dihukum ge moal bisa budak leutik mah. Di eta teh ya. Gitu jadi salah itu ngubah mobil be. Mobilnya bolong. Burina teh gini. Tapi emak karo eta manawa we eta jeung Bapak Kolot dia masih kena kene panggih. Gimana? Jeung Aki Usman. Atuh mau arep belah ditu kene. Oh belah ditu nya. Aki Usman. Aki Usman heula ta. Doangna bareng eta jeung Aki Usman doang nama gitu nya. Ya apa kana Aki Usman? Bapana urang eta Ustaz Junjo. Abamu. Iya, Dani. Usman ieu Aji Usman. Haji Usman. Oh. Secan ka dia meureun sanadana aya ge. Kana aya Cikaung kene. Geus aya mah aya. Aya. Bela sok nyieun kapal bae teh nya. Ka eta perahu. Parahu bae nya. Ya ka Bapak Kolot teh nyaho. Oh nya eta ujung kulon teh nu digambarkeun baheula ku riwayat ku emak eta. Teu aya nu lain deui teh nya. Aya nu lain bakal tenggorok tanya. Naon? Eta tenggorokan bakal parat teh. Oh, ieu teh nu kuari di geus rame eta nu nan ngaranna. Nan sungnan kalinan nya di ujung kulonan. Bu eta ta tenggorok eta laut sidul itu bakal ka dieu labas. Pegat we. Bakal pegat. Oh, eta nu kemau halang eueuh. Wah, jadi lamun pegat dek me pegat ka dieu. Oh. Eta ewe aing ewe dia. Zaman paiteu eta kene. Kumaha maksudna? Halo, Pan. Gamang ke karuli kadinya. Ente nu dong di pamarayan nu kadi itu 100 gitu nya, nu balik paling 10 gitu. Ke karuli. Ke kuli kadi itu zaman paiteu. Nan pa itu? Paiteu ke nyaran dalam ditengok kurang aya itu kan di dinya berarti eta aya salakian eta di imah. Nah, jadi asup ka jerima batu. Islam geus acak-acakan waktu dinya mah. Oh. Eta lamun parat eta. Eta lah posisi eta. Eta tikorok gitu eta posisi. Tenggorokan eta. Tenggorokan. Eta labas aya kadu jebol be ka dia eta. Heeh. Eta nyebrang ka itu pan jamatan jaga mah. Heeh. Itu karang ieu teh naon ngaranna karang anu nek ti Badul nek belok ka Peucang teh naon ngaranna? Kagus? Tanjung Alang-alang. Tanjung Alang-alangnya. Eta ieu nyambung na Tanjung Alang-alang kan ieu? Nyambung tadi. Atuh yang ketenggorokan eta debol. Bol. Oh. Bulan bisa. Bisa. Iya. Pasti bisa. Jeung awakna. Jeung awakna jeung Atuh sangyang sira eta engke mah. nya. Maksudna moal bisa leumpang moal. Atuh moal debol bae. Atau ada bol ieu maksudna kudu nyebrang deui bae sarua. Jamatan. Jambatan. Sama beheungna ieu. Beheungna. Beheung pulo. Eta bakal zaman paiteu jaga. Pak itu ketah pamajikan di imah selala kuli. ah Salakina kuli. salakina kuli Ya. gitu. Ya lamun eta itek aya di dinya gitu berarti salakina datang. Malah asup si jalema ka jero. Oh.
Lamun itukna eueuh. asup Oh. asup berarti eueuh jelmaan gitu. Kalau salakian sejaga tahun 2070 ya. Anu disebutkeun cekaroy kiamat teh eta. Kiamat eta. Oh. Kiamat, tapi lain kiamat. Atunya intina mah akhlak nu karitulah intina namanya. Kiamat. Eta di ujung kulon berarti atuh rame pasti namanya di dinya. Uang ulah gagaba. Di wari geus model kieu lah. Kayak budaya ikut kabeh kana barat. Mata sekolah ngomong mata poe bijil ti barat cenanya. Iya kayak ke barat-baratan. Urang barat pan tingtong erak karik daek. Heeh. Kamari tinggal nyekelan ku karunya. Nyekelan jeung urang rendeng. Heeh. Geus ka barat-barat. Eta loba jelema. Mata poe cenah bijil ti barat, lain mata poe na di barat urangna akidahna geus ikut budaya barat-baratan. Atunya eta loba jelema bagi dicekel cuek bae nya. Cuek bae. Komotin jelema. Mau jelema berkukulam teh ditikem. Kira jelema kita bule Oh, kukulam iya. daek bae kukumaha. Atuh. Itu gitu. Kayak akidah gitu. Jadi kayak urang ikut budaya Islam kadinya dirawat. Lain bohong pula lain. Cek mah eta riwayatna. Ai geura delekeun. Ngan 2070 jelas positif itu debol bahannya. Iya. Titik berarti titikna ieu debol eta posisinya bakal rame. Geus rame pasti punya. Atuh di debol jin jambatan berarti aya gurilat buricat burinya Tanjung Alang-alang eta berarti geus positif eta. Itu misah. Misah. Kuluna eta. Heeh. Riwayatna. Zaman Pak Ite. Nukulina kadi itu 100 paling tetap 10. Datang 10 kok balik ka. Oh bari paeh. Oh, loba tumal meureun atuh paeh bae meureun tumbal buah naon namanya. Aja. Oh, kaharti karoy. Bedanya. Aya deui. Emak nyaritakeun ujung kulon selain eta, geus. Selain eta mah aya ge di Pamarayan ya ieu nu nyaho mata. Pamarayan kumaha? Di Pamarayan eta nyieun bendungan irigasi Heuh. di Jambatan Pamarayan. Atuh pan geus aya ku ari. Nu baheula Heuh. aya baheula Jambatan Pamarayan zaman Belanda. Heeh. Zaman Raja Walminah waktu. Pintu na 12, Nya. pintu na kawalungan na 10, kiri Iya. kanan 2. Sikir kana dua. Eta jalema lain saeutik. Anu kuli ngabulung waktu dinya. Bubuhan ieu ku baheula mah ku kepalana nya kepala kuli, nan ngaran kepala kuli kita. Mandor. Ku mandorna asal sore teu ka gaji kula sapoe misalnya 100.000. Eta jelema harayang pan digawe kan nya kuli. Heeh. Des bengis kitu mayaran nang sampai 2 poe mah. Ngalobaan belah dia teh zaman Belanda. Dieu hayang duit ieu, ngalain saeutik jelema urang mana-mana hayang karuit. Heeh. Nah, cek mah ieu. Geus kitu kuli leuy didinya. Ieu riwayat bendungan Pamarayan nih nya. Cadangan Pamaraya. Oh. Awas. Ieu ge nyaho pasti tah. Didinya ngobrol manajer, direktur jeung korlapna eta, korlapna cek urang nama jeung Belanda. Ieu moal endah ieu urang. Kuduna eta cenah. Nanonkeun bae duit mah di dinya. Ai ieu cenah kumaha jelema engke nyokotan loba teuin. Datang. Tuan jelema putih datang. Geus tanonkeun bae. Teu kuat. Ngabsen jelema eta sampai peuting. Laju nama nyen cara bae manehanana dikarungan si duit. Bet. Heeh. Ditandonkeun. Ngabsen nu ieu doang. Ieu hayo asup. Oh teu kaurus jelema. Nyau. Si jalema nyau. Oh, ku loba-loba ning duit teh. teh. Duit ieu. Ongkosna abahmu 100.000, ieu 100.000. Heeh. Kula 100.000 bubuan hawak. Heeh. Eta awas eta kaki wari kita aya dina agama Islam ge. Oh, penyakit mah hawak mah. Nah, hawak ieu. Dicau terus kana sampi. Terus dikandung. Salobana dihitung datang ka imah 100.000 bae. Oh, eta harita. Harita eta geus dinyatakeun awas. Pula-pulakan dina kita, pula-pulakan dina pikir itu ge dina Belanda ge geus yakin positif. Gitu. Jadi ongkos Agus 100. Najan di kandungan duit eta. Ronan pinuh ge 100.000 bae. Eta zaman riwayat bendungan Pamarayan eta. Raya. Zaman Belanda eta. Saking kuloba-loba ning nu gawe eta harita. Kuloba nu gawe diloskeun gitu. Agar nyerok sorangan. Ngarebu jelema. Tapi tetap si jelema eta ngan 100.000. Salah loba ge.
nya jadi nada tangga imah mah Kan tetap. dihitung di pamajikan anak sakit lobana gitu dia aku mah menang 100 ya, aku lagi 100. Itu Oh nya. sampai kadinya apa? Kayak di jayaan heubeul jelema eta. Gitu. Tetap ulah minteran cepet ge ulah gitu teh bae. Jauh sebed lah jadi upeg itu ngaroko mah aya kan. Takaran mengsak itu ieu nya. Keran mesti kitukeun mah. Eta kerana ieu. Gitu, mantak ulah marah ka kula ulah urang mah kitu ieu. Ulah ngomongkeun kula. Oh. Sabab doang eta bola lamun dipake kana bili ket ya. Oh. Marah kana bola balik kula jepret. Ngaron ka malik. Kana modal. Bener. Tembokan. Eta ge kitu, ulah tahu ka jalma ge. Ulah dianggap sepele. Terus eta ieu. Mungkin ada kealaman kemanehana ira waktu ge. Enggak eta kitu. Jadi lamun eta tembokan urang malang. Tibalang genta bola minta kana manehna datang. Pasti. Terus ulah menti na kitu beta. Mata kula mah aya gara nek sampai di mana dia. Ulah ngomong-ngomong dia mah ngomong kena yang puasa na benang kuaing bohong lain. Oh, bohong lah. Tah, eta riwayat pamarayan. Emak eta ti Cikande nya. Iya tuh positif kabeh ge urang kampung sawah berarti itu asalna. Kane Ari Cikande teh baheula samemeh jadi pabrik. Naon kitu teh tempat naon ja? Apa kudu kana nyata kana kolot. Yuda tadi. Hah? Anu? Yuda, kampung Yuda. Tah tanya nu kolot eta. Kula mah kitu bae heula nya. Balik bae heula. Assalamualaikum. Salam. Geus kitu. Oh, Cikande ya abahnya? Lahir mah di dieu. Kan berhubung kolot pisahan, cana kadit. Gede didit. Samemeh akuarium pan pabrik pan ya sadayana abahnya. Pabrik perumahan. Baheula mah naon gitu teh kebon. Atau biasa wae kebon. Karena tadi gabus eta jalan cagak. Nu kuari jurusan Rakas, nu ka dieu nu ka Yuda. Eta tengah-tengah pas sawah. Heeh. Eta pabrik kabeh. Eta pabrik RPB nan mebel segala naon dari pabrik akuari. Baheula mah sawah rata-ratanya. Sawah. Oh. Sawah kolot maneh ge eta boga 3 kotak teh jual ku mamang nu lampu. Kuari jadi pabrik kabeh. Nu nyindir sia. Kuari mah gordan parat bae lah. Atunya akuarium geus Kade habis. ka Serang mah. Ngan baheula mah rata-rata pertanian di dinya teh nya. Tadi Ya maksudna pare gitu, sawah. tetep aya kene. Lewatan jalan tol mah. Setukung deuleu. Tol eta tos aya baheula ge nya. Aya. Hijrah ka dari ieu nya, Pada eta cai pamarayan. bendungan. Panu ka Serang hiji, nu ka belah ditu. Nu ka belah dia ka ya ka Tabak katanya. Ciruas. Oke, istilah riwayat Ujung Kulon.